Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekrebar YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa teuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 45. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Naon Ari Sensus Teh. Ye yasana ku sadana sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Geus lain rahasia yen di urang loba anu acan ngarti kana kecap sensus. Leheung lamun henteu ngarti kana kecapna wungkul, kumaha lamun bari henteu ngarti kana maksudna? Ya oge kaitung mending keneh. Tapi lamun geus salah ngarti, tuluy di nerakabkeun beja teu bener, apan matak diasupkeun ka bui tah. Ari kana di bui teh apan sararea ge pada embung. Kecap sensus teh asalna tina kecap Romawi censore anu hartina ngitung. Tina kecap censore eta timbul kecap census anu di Indonesiakeun jadi sensus. Ieu kecap teh kacida populerna di sakuliah dunya. Bisa jadi ari lantaranna mah pedah aya bangsa Romawi anu pangheulana ngayakeun itungan jumlah cacah jiwa. Pedah aya bangsa Romawi anu pangheulana ngayakeun itungan jumlah cacah jiwa nagara kalawan ngawaktu. Ari di urang mah pada terang teh kana kecap cacah jiwa. Tah sensus teh maksudna mah nyacahkeun jiwa ngitung pangeusih Indonesia sasirah-sasirah. Naon maksudna di urang diayakeun sensus? Pikeun ngajaga salah harti kana perluna sensus kudu dipedar heula maksud jeung tujuan sensus. Moal samata-mata nagara ngayakeun ieu aturan lamun eueuh paedahna pikeun nagara jeung rakyat. Balarea loba anu teu puguh polah yang hareupan sensus teh lantaran cenah tangtu pamarentah arek ngayakeun pajeg anyar. Leuwihna teh eta aya oge anu boga pamandegan pajar pang jumlah jiwa dicatetkeun teh pamarentah perlu tanaga pikeun irian barat. Eta dua rupa anggapan teh sakadar contoh tina kasalahpahaman. Duanana oge henteu bener ulah digugu. Ieu sensus teh dianjurkeun ku Perserikatan Bangsa-Bangsa UNO kaunggal nagara. Sangkan dina sabudeureun taun 1860 diayakeun sensus anu saterusna ngabaku diayakeun saban 5 tahun atawa 10 tahun sakali. Sajabati eta sensus teh memang perlu pikeun kamajuan nagara Indonesia pribadi. Ayana rencana pembangunan semesta berencana anu geus disusun ku Dewan Perancang Nasional geus tangtu moal bisa lancar sakumaha anu diangen-angen ku pamarentah katut ku rakyat Indonesia lamun bahan-bahanna henteu lengkep. Salah sahiji bahan teh nyaeta lobana jiwa, legana tanah, jumlah sasatoan, pausahaan jeung rea-rea deui. Contoh anu cetek bae upamana kieu. Hiji, lamun dina tahun 1860 di hiji kabupaten budak nu umurna 4 tahun lobana 2000 urang. Atuh dina tahun 1863 teh umurna nincak 6 tahun. Geus meujeuh na sarakola ku ayana catetan jumlah budak teh jabatan pangajaran bisa nangtukeun yen dina tahun 1863 teh kudu geus nyayagikeun 50 rohang kelas nu anyar sakurang-kurangna. 2. Lamun dina tahun 1861 di hiji wewengkon kanyahoan aya 2000 jalma dewasa tur kabehanana ngaligeuh teu boga pagawean. Ieu teh mangrupa hiji bahan anu penting pikeun usahawan anu rek muka pabrik anyar. Upama di wewengkon eta diadegeun pabrik teh tang tuh moal kakurangan tenaga
sarta kureana tanaga anu ngaligeh sarta butuh kuburuhan teh pabrik teh sasat bisa meuli obral tanaga atanapi buruhna murah. Lamun ongkos produksi murah tangtu harga barang oge bakal murah anu untungnya rakyat keneh. 3. Upama di hiji tempat kanyahuan yen rata-rata awewena ngalahirkeun leuwih ti 5 serta kanyahuan yen jumlah budak anu maot waktu dilahirkeun atawa keur orok keneh nepi ka aya 40%. Jabatan kesehatan di tempat eta bisa ngayakeun hiji usaha anu positif pikeun nyegah reana nu maot di dinya. Tah sakitu contoh copelna paedah bab cacah jiwakeun atawa sensus teh. Jadi tetela perluna ngayakeun sensus teh. Wangenan sensus dina Undang-Undang Nomor Genap tahun 1860 pasal 1 dieceskeun yen sensus teh a ngumpulkeun bahan-bahan anu perlu pikeun nganyahoankeun jumlah jeung sifat-sifatna hiji hal kayaning jiwa atanapi sensus penduduk, imah atanapi sensus perumahan, tatanen atanapi sensus pertanian, industri atanapi sensus industri, agama kepercayaan atanapi aliran masyarakat, sensus agama jeung sensus aliran masyarakat jeung sejen-sejena anu dianggap perlu ku pamarentah di sakuliah nagara atawa di salah sahiji bagiana dina waktu anu tangtu. B. Ngagarap nyusun jeung nyebarkeun bahan-bahan anu katarima sarta mere keterangan-keterangan saperluna ka pamarentah jeung balarea. Jadi lamun disinggetkeun ku hiji wangenan mah sensus teh kieu. Sensus penduduk teh nyaeta sagala rupa usaha ngumpulkeun, ngagarap jeung nyebarkeun keterangan-keterangan anu sifatna nyacahkeun ekonomis jeung sosial sakumna pangeussi nagara. Anu buta huruf oge tangtu bisa naksir yen ieu teh lain hiji pagawean enteng, lain garapeun memeh mumuluk. Pamarentah perlu boga bahan anu lengkap ngeunaan sabaraha jumlah pangeussi nagara dina tahun 1861 sabaraha reana kapala kulawarga, kumaha babandingan reana awewe jeung lalaki, sabaraha rata-ratana jumlah anggota keluarga anu jadi tanggungan kepala umpi, sabaraha reana jalma dewasa anu ngaligeh jeung sajaba ti eta. Kulantaran kitu engke urang bakal ditanya ku para petugas sensus ngeunaan sababaraha soal anu luyu jeung tujuan sensus. A. Ngeunaan hal anu sifatna nyacahkeun urang bakal ditanya ngaran, kelamin, umur, rimbitan, agama, warga negara, pendidikan, basa tempat lahir, buta huruf, rendai, jeung rea-rea deui. B. Bahan ekonomis atanapi sosial digawe, ngaligeh, pagawean pokok, pagawean sambilan, pangkat, widang garapan, pakasaban. Tah engke lamun urang ditanya ngeunaan hal-hal anu disebutan di luhur, ulah kaget jeung ulah gugup, jawab satara basna da moal naon-naon ieu. Sabalikna lamun ngabohong atawa ngabobodo bisa jadi aya mamalana. Rasiah nagara. Hasil anu katarima ku para petugas sensus teh mangrupa rasiah nagara, hartina moal diucah aceh. Jadi teu perlu urang sieun kabejakeun buta huruf, eueuh kaboga atawa loba emasna jeung jabati eta. Salian ti eta disebarkeunana hasil sensus teh sifatna umum, henteu ditataan saurang-saurang. Jadi rasiah urang mah tetep pageuh moal aya nu ngucah ngaceh. Upamana di desa A unggal kurang rata-rata boga anak 3 atawa di desa B kakayaan pangeusina rata-rata sakitu. Sifat sensus. Nurutkeun sifatna sensus teh aya 2 rupa. Hiji, sifat de jure. Dina sensus model ieu jalma-jalma teh dicacahkeun nurutkeun tempat matuhna anu ngabaku. Upamana si A urang Sumedang, tapi waktu diayakeun sensus manehna aya di Bandung. Tah dina model ieu mah A teh tetap dihitung urang Sumedang bae. Hal ieu tangtu rea kakuranganana lantaran
jalma model A teh kacidareana tur matuhna di tempat sejen teh sakapeung mah sok aya genap bulana. Kaayaan sarupa kieu teh henteu wajar. 2. Sifat de facto. Dina sensus model ieu mah jalma-jalma teh dicacahkeunana nurutkeun tempat di mana manehna kapanggih ku petugas waktu diayakeun sensus. Ieu oge rea kakuranganana. Sabab teu mustahil waktu sensus diayakeun di hiji tempat kadinya teh kabenaran rea jalma anu keur nganjang atawa piknik. Kulantaran kitu, sensus di urang mah mangrupa kombinasi tina de jure jeung de facto. Maksudna sensus teh diayakeun secara de jure dilengkapan ku hasil sensus de facto. Upamana kieu. Hiji, si Dadap dina awal bulan Oktober 1861 dicatatkeun ku petugas aya di Subang. Dina waktuna diayakeun sensus pameakan dina tanggal 31 Oktober 1861 manehna indit ka Jogja. Tah Ki Dadap teh tetep dihitung urang Subang wae. 2. Ki Warwu urang Jasinga. Waktu dicatatkeun ku petugas dina tanggal 1 Oktober 1861 manehna aya di Palembang. Lamun cicingna di Palembang teh rek nepi ka bulan November katompernakeun nyaeta sanggeus sensus enggesan tanggal 31 bulan Oktober 1861 Ki Waru teh dihitung di Palembang bae sanajan manehna arek balik deui ka Jasinga oge. Cara nyensus. Sensus teh bakal diayakeun dina 3 rintakan. Rintakan kahiji waktuna disebuteureun bulan Februari 1861. Pagaweanana mangrupa nganomeran imah jeung nyatetkeun imah tangga anu migawena pamong desa jeung para pambantuna. Rintakan kadua waktuna antara tanggal 1 nepi ka tanggal 25 Oktober 1861. Ieu disebutna sensus kahiji. Pagaweanana mangrupa nyatet-nyatetkeun jawaban-jawaban anu pertanyaan geus aya dina daftar sensus. Rintakan katilu waktuna tanggal 31 Oktober 1861. Ieu mah wungkul pikeun ngakurkeun catetan anu dituliskeun dina rintakan kadua. Tengah peutingna ti mimiti jam 24 tengah peuting nepi ka isuk-isuk jam genap tanggal 1 November 1861. Pagawean para petugas teh ngawungkul nyacahkeun jiwa anu sok gelandangan di jalan jeung teu puguh padumukan. Pamarentah nganjurkeun ka balarea sangkan dina tanggal 31 Oktober 1861 mah ulah laliar ti imah sakurang-kurangna kudu geus ampih samemeh jam 24. Kade aya jurig nyiliwuri. Dina dakna sensus urang kudu waspada bisi aya nu niron-niron jadi petugas sensus tuluy lahaloho ka imah urang. Dina undang-undang sensus pasal genap ayat 1 jeung 2 disebutkeun yen para petugas sensus teh kudu ngabogaan surat angkatan salilana sensus sarta dina pasal genap disebutkeun yen ieu surat teh kudu ditembongkeun sangkan bisa ngasupan tempat-tempat anu perlu pikeun ngajalankeun tugasna. Jabati eta tingkah laku para petugas teh teu meunang ingkar tina tata kasopanan jeung susila. Hartina teu meunang sewenang-wenang. Sabalikna umum kudu malah wajib ngabantu kana lancarna sensus ku jalan mere jawaban-jawaban anu satarabasna teu kaci salingkuh. Cohagna mah lamun urang boga emas 2 kilo teu kudu sieun ngabejakeunana lantaran rahasiah banda urang teh dijamin ku undang-undang. Di urang sensus teh kapaksa diayakeun ku jalan ngasrog. Hartina panitia ngasrog ka unggal imah. Ari lantaranana di urang rea keneh nu buta huruf. Di nagara-nagara nu geus maju sensus teh diayakeun make sistem householder.
nyaeta ku jalan ngirimkeun formulir eusianeun ka unggal imah jeung umpi. Jadi panitia mah wungkul nampa ti kantor pos. Sistem kieu dipake di Amerika Serikat anu rakyatna geus ngarti jeung eueuh nu buta huruf. Pamungkas perlu dieceskeun yen ieu sensus teh aya sangsina. Sing saha anu ngahalang-halang kana kalancaran sensus bakal dihukum. Kade nyarita saka cemplang cemplung kata tangga nyaritakeun pajarkeun rek dipajeg atawa embe nu leuwih 2 rek dipenta ku pamarentah atawa nyarita teu uni liana sabab da lain eta maksudna. Kadua matak dibui mangkaning hukumanana teh lain enteng jeung lain ke rakyat wungkul ancaman teh tapi keur para petugas deui. Dina pasal 8 ieu ancaman hukuman teh diberendelkeun. Hiji, anu ngahaja ngariceukeun bakal dihukum nepi ka 1 tahun atawa didenda Rp20.000. 2, anu embung ngabantu sanajan geus dipenta ku panitia dihukum nepi ka 3 bulan atawa didenda Rp5.000. 3, anu mere keterangan palsu dihukum nepi ka 6 bulan atawa didenda Rp10.000. 4, para petugas sensus anu nguar-nguar rahasia jalma atawa badan anu geus dicatetkeun dihukum nepi ka 6 bulan atawa didenda Rp10.000. 5, para petugas anu lelewodeh dina ngajalankeun kawajibanana dihukum nepi ka 3 bulan atawa didenda Rp5.000. Awas anu ngarobah mupus atawa ngaruksak nomor nu geus dipasang ku petugas deui mah urang bisa didenda atanapi dihukum berat. Tah sakitu beratna hukuman teh. Jadi kade ulah dumeh salah harti atawa ngagugu kana beja anu teu puguh, urang kapaksa dijagrakeun ka pangadilan. Mun teu ngarti geua tanyakeun ka pamong desa atawa ka para petugas teh. Ieu pamarentah teh pamarentah urang tiraku boga maksud jahil kaniaya. Jeung deui urang kudu nyaho yen sensus teh bakal diayakeun 10 tahun sakali sarta sajabati sensus anu ayeuna keur disanghareupan teh bakal aya deui sensus anu sejen. Perlu urang kudu nyaho yen sensus teh bakal diayakeunana dina unggal tahun anu beunang dibagi ku U10. Contoh 1870, 1880 jeung saterusna. Jalma anu sadar tangtu ngabantu kana usaha pamarentah anu hade. Lamun parang teu ngarti leuwih hade balem ulah ngomong sacuam caem. Sakali deui catet. Hiji, bulan Februari nepi ka kira-kira akhir Maret atawa awal April 1861 baris dicatetkeun sarta imah bakal dinomeran. 2, di tanggal hiji nepi ka tanggal 25 Oktober 1861 nyatetkeun nurutkeun daftar. 3, tanggal 31 Oktober 1861 baris nyocogkeun baris ngitung sakilat anu henteu kabina-bina. Anu henteu kabina-bina penting nama supaya ulah indit ti imah anu nyanyabaan atawa piknik alusna mah tanggal 30 nepi ka tanggal 31 Oktober 1861 teh ditunda bae. 4, sensus teh kapentingan sakuliah nagara jeung sajumlah rakyat supaya urang ngabantu atawa ngentengkeun pagawean para petugas. 5, di daerah Bogor upamana awal April 1861 masih kene acan kaburu rengse nyatetkeun patali jeung beuki gegekna kota. Sakitu cenah ieu mah pamirsa. Naon ieu teh painten nerangkeun sensus itu masih kena seueur pantun zaman harita mah nya tahun 60-an anu masih kena sarieun ku sensus teh. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.